Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Haifa Noer Maripat ti kelas 11 MIPA 3. Dina video ieu abdi bade nerangkeun lengkah-lengkah di imah pikeun nyang hareupan COVID-19. COVID-19 atau virus corona nyaeta virus anu nyerang sistem pernapasan. Gejala virus corona nu paling utama aya 3. Kahiji demam, kadua batuk, katilu sesak napas. Gejala corona katinggali dina waktu 2 poe sampai ka 14 poe saatos kapaparna virus. Lengkah-lengkah pikeun yang hareupan COVID-19 nyaeta kahiji social distancing atau physical distancing nyaeta ngajaga jarak minimal 1 meter. Anu kadua nyaeta gunakeun masker utamana di tempat umum. Anu katilu nyaeta rajin ngumbah leungeun ku cai sareng sabun atau hand sanitizer anu ngandung 60% alkohol utamana pas di luar nuju beraktivitas. Anu kaopat nyaeta tingkatkeun daya tahan tubuh sareng pola hirup sehat. Misalna moyan unggal poe minimal 15 menit sareng oge seueur ngaemam sayuran sareng buah-buahan. Mung sakitu wae anu ku abi tiasa dugikeun. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.